A few moments later. Assalamualaikum wilujeng enjing sadayana dinten ieu abdi bade mawawarta ngeunaan musibah alam nyaeta kajadian banjir jeung longsor anu lumangsur di sababaraha daerah. Kajadian ieu disebabkeun ku hujan deras anu turun terus-terusan nepi ka nyebabkeun karugian boh harta benda boh kasalamatan warga. Na rapat kerja sareng Komisi 8 DPR RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf anu ilahar disebut Gus Ipul nyarios yen ti mimiti awal tahun ayeuna parantos kacatet aya 34 titik kajadian bencana di sakuliah Indonesia. Titik-titik ieu nyebar di Pulau Sumatera nepi ka Maluku, ngagambarkeun yen kaayaan cuaca jeung faktor alam sejen masih ngahasilkeun potensi musibah di sabaraha wewengkon negara urang. Saterasna rupa-rupa bencana anu kajadian di sabaraha daerah Indonesia ngawengku banjir bandang, tanah longsor, kebakaran jeung angin puting beliung. Kaayaan cuaca anu robah-robah sarta hujan kalayan intensitas luhur jadi salah sahiji penyebab utama ningkatna kajadian bencana dina awal tahun ieu. Di sababaraha wilayah, banjir nepi ka ngarendem imah warga salila sababaraha poe, nyebabkeun kagayatan sapopoe kaganggu kaasup sakola jeung padamalan warga. Sedangkeun di daerah pagunungan, longsor kajadian alatan taneuh anu leleueur ku cai hujan nepi ka nutup jalan sarta ngaganggu akses transportasi warga. Jumlah warga anu kapangaruh kacatet ngahontal ribuan jiwa, loba di antarana anu kudu ngungsi ka tempat anu leuwih aman demi ngajaga kasalamatan. Sajabat ti karugian materi, kaayaan psikologis warga utamana barudak jeung lansia oge jadi perhatian dina situasi bencana supartos kieu. Kementerian Sosial negaskeun yen bantuan darurat geus lumangsur disalurkeun ka titik-titik bencana. Bantuan eta ngawengku bahan pangan siap saji, cai bersih, sandang, selimut, kasur lipat, perlengkapan orok, serta layanan dapur umum pikeun nyumponan kabutuhan dasar para pengungsi. Pamarentah nyadiakeun tenda darurat jeung pangungsian sementara serta nguatkeun koordinasi jeung rupa-rupa pihak supaya evakuasi jeung bantuan ka korban bencana bisa lumangsur lancar. Sanggeus masa darurat, pamarentah miharep pemulihan sosial jeung ekonomi warga bisa jalan bertahan kalayan dukungan ti sakumna pihak. Masyarakat oge diimbau supaya tetep waspada kana potensi bencana sarta salawasna nurut kana parentah aparat demi kasalamatan diri jeung keluarga. Kitu warta anu tiasa abdi sampaikan ngeunaan kajadian banjir jeung longsor. Mugia urang sadaya tiasa nyokot hikmah tina ieu kajadian serta leuwih waspada kana kaayaan cuaca anu teu menentu. Hatur nuhun kana perhatian sadayana. Abdi Humairani pamit undur.